Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatawi alim. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal batno lan anapon ari beuteung. Beuteung katanya pahpad pilamar pahpad maka kudu ngaraksa anjeun hu kana eta beuteung ieu pain mapul min tanawulil harami tina nyokot barang haram wasubhati jeung subhat wahris pilamar jeung kudu kadadames anjeun kasengseng anjeun ala tolabil halali kana neangan barang anu halal kudu resep kudu kasengseng neangan kana anu barang haram non demi hubungan anu urang naon ngaraksa kana eta batnu beuteung raksa kurang tina nyokot barang haram cik Imam Ghazali jeung subhat jeung resepkeun ku anjeun kana neangan anu halal naon sampai ida wajad tahu pahris ala ang taktasiro minhu ala madunat syab'i paida wajadta maka di mana-mana manggihan anjeun hu kana eta barang halal pahris tina haroso ya risu ihris maka kadadamas resep anjeun ala ang taktasiro kana ngaringkeskeun minhu tina eta barang halal alama kana perkara duna syab'i dina sahandapeun wareg paina syab'a maka sanyana wareg iku yuqsi matak ngajadikeun ieu wareg teh alqalba ngajadikeun yuksi anu mantak ngajadikeun teas ieu wareg alqalba kana hate wareg teh taki cenah ulah wareg teuing tak teas hate teh wa yufsidu jeung teu matak ngarusak ieu wareg kana naon adihna kana kacerdasan tapi kecerdasan mah rusak wareg jadi mantak naskeun hungkul kana hate tapi cerdas mah oh mantep teruksak cerdas mah wa yubtilu jeung matak ngabatalkeun ieu wareg alibdo kana katalaran dan kana tatalaran ada lemah gitu loba wareg wa yuskilu lan ngaberatkeun ieu wareg al doa kana anggahota anil ibadati tina ibadah nah kana ibadah ge rada boyot wareg mah ki begitu emang geus buka puasa wareg ban gitunya boyot ibadah teh hoream anil ibadati wal ilmi tina ibadah jeung ilmu wat yuqawiya jeung nguatkeun ieu wareg asyahwati kana pirang-pirang syahwat kuat syahwat teh kahayang di ku wareg wayang suruh jeung nulungan ieu wareg teh kana naon junuda syaitani kana tentara setan wasyab'u jeung ari wareg teh taminal halali tina kadaran halal eta mabda'u kulli syarrin mimitina sakur-sakur kagorengan ya wareg mah
warag teh tina kadaran anu halal tapi eta teh mimitina sakur-sakur kagorengan. Pakai pamakai eta kumaha minal harami tina barang haram cacakanan tinu halal geus kitu gitu ke maksananya cek Imam Ghazali. Wa talabul halali jeung ari nyiar barang halal teh iku paridotun eta paridotun pardu kumna ala kulli muslimin ka setiap jalma Islam. Wal ibadatu jeung ari ibadah wal ilmu jeung ilmu ma'a aklil harami sata kadaharan anu haram eta lir ibarat naon lir ibarat cek Imam Ghazali mah kalbinai ala sirri lir ibarat nyieun bangunan ala siri dina luhureun kotoran sirri jina dina luhureun kotoran tai gitu. Lamun orang ibadah jeung ilmu tapi bari barang ngadahar jeung anu haram eta lir ibaratna bangunan anu aya dina luhureun kotoran tai Faida qona'ta maka di mana qona'ah anjeun pisanati dina sataun bikomisin kalawan komis khoshinin anu kasar wapil yaumi jeung dina sapoe walerati jeung sapeuting birogi paeni kalawan 2 roti minal khoshkari tina narigu anu goreng anu garing narigu anu garing khoshkar disebut bahasa Arab watarokta jeung kudu ninggalkeun anjeun ataladzuda kana kangenahan itu cek Imam Ghazali nya biat jabil udumi kalawan lau anu arenak ya. Lauk mah ararenak kan lauk anu ararenak pura tinggalkeun cik Imam Ghazali urang can bisanya mantap komonya wih daging pecel segala rupanya daging pecel nyate wah hantem pantes bae urang ngagayot teh kana ibadahnya lam ya awiz maka moal ngapaskeun ka anjeun minalal tina barang halal mayak pika wal halalu kasirun mayak pika naon perkara nyukupkeun ieu perkara ka anjeun wal halalu jeung ari barang halal eta kasirun loba walaisa jeung teu aya eta alaika mistika anjeun apa ang tatak yakona ngayakinkeun anjeun biwatinal umuri kana jerona pirang-pirang perkara bal alaika balik ta mistika anjeun ang tahtariza ari ngaraksa anjeun mimma tina perkara ta'lamu anu terang anjeun anau kana sanyanyana eta perkara eta haramun haram autadunu atawa nyangka anjeun anau kana sanyanyana perkara eta haramun haram donan kalawan nyangka solanu hasil ieu perkara min alamati najizatin tina ciri-ciri anu jelas makrunatin anu dibarengan bil mali kalawan harta amal malumu anapun ari anu yakin padohirun maka eta dohir wa amal madnunu jeung anapun ari anu disangka bialamatin kalawan ciri bahwa maka ari anu disangka haram eta malu sultani harta raja wa umalihi karyawan raja wa maluman la kasba jeung harta jalma nun teu boga kasab lahu ka eta si jalma illa terkecuali minani hayati tina kuli sasambat gitu au bail khamri atau kalawan ngajual arak
awi riba atawa harta riba, awil mazamiri atawa ladang tarompet, wa ghairi dalika jeung liana eta kabeh minal alati tegasna tina pirang-pirang alat, mina alati lahwi tina pirang-pirang alat kaheureuyan, al muharramati anu diharamkeun. Fa inna man alim ta maka sanyanyana jalma eta alim ta terang anjeun anna aksara malikana kalolobaanna harta ieu jalma teh eta haramun haram qot'an kalawan pasti, pamata kuduhu maka teu meunang nyokot anjeun kana eta harta min yadi tina leungeunna eta jalma, wa in amkana sanajan mungkin opo ayakuna ayana hartana eta jalma teh eta halalan halal nadiron halna langka yakni saeutik bahwa makari eta nyokotna harta iku haramun haram li anau kana sanyanyana harta haram eta al ghalibu anu ngalinih ala doni kana sangkaan, wa minal harami jeung satengahna tina haram al mahdi anu melas nyaeta harta non mayu kalu anu didahar ieu harta minal auqopi tina pirang-pirang wakaf, min goi syartil wakifi hal nante nyaratkeun al wakifi anu wakafna, paman lam yastagil maka sasajal manun teu katungkul ieu si jalma bitapaqohi kana ngaji ilmu fikih, pamaya khuduhu maka ari perkara anu nyokot ieu si jalma kana eta perkara minal madarisi tina wakaf madrasah eta haramun haram, wa manirtakaba jeung ari sawe jalma nu migawe si jalma maksiatan kana maksiat turaddu maka ditolak biya kalawan sabab maksiat opo syahadatu persaksianana ieu si jalma, pamaya khudu maka ieu perkara anu nyokot ieu si jalma hukana eta perkara bismis supiyati kalawan ngaran ahli tasawuf min wakfin tina harta wakaf au ghairihi atawa lian wakaf, bahwa maka ari nyokotna eta haramun haram, wa qad dzakarna jeung nyata parantos nyarios kaula madakhila subuhati kana tempat asupna pirang-pirang subhat, wal halali jeung barang halal, wal harami jeung barang haram, fi kitabi mufradin dina kitab anu khusus min kutubi ihya'i ulumiddin tina kitab ihya ulumuddin, paalaika maka misti kanjeun teh bitolabihi kalawan neanganana eta kitab ihya ulumuddin teh nya tos populer di santi mah kitab ihya ulumuddin karangan Imam Ghazali. Fa'alaika maka misti kanjeun bitolabihi kalawan neanganana ieu kitab ihya, fa inna ma'rifatal halali maka sanyanyana nganyaukeunana barang halal, wa talaba jeung neanganana hukana barang halal eta faridatun fardu ala kulli muslimin ka satiap jalma Islam, kasolawatil khamsi seperti pirang-pirang salat anu 5 waktu gitu. Jadi neangan anu halal teh intina fardu atawa wajib lir ibarat salat anu 5 waktu. Wa amal farju
mogok. Wallahu a'lam bil muradi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha